Sahabat, kita lanjut lagi ke sini sahabat ya. Di sini walaupun di pedalaman tuh sahabat, masjidnya udah oke sahabat. Assalamualaikum. Umi nuju naon? Aduh. Itu aya aktivitas Umi. Saya apa aja ya gitu. Ibu-ibu aja. Biasanya ibu mas ngerumpi. Teh, apa di teh aya kena bumi? Sur. Oh, sur di tetenya. Ya teh masih daerah Cikalium kayaknya ya. Oh, sahabat. Mohon hatur nuhun. Bangga di kantun. Waduh, sahabat, tuh ada si Maya di bawah tuh. Kita akan temuin. Ada si Maya tuh sahabat. Assalamualaikum. Mak. Nuju naon mak teh? Kapol. Oh. Iya kagungan emak. Punya emak gitu. Oh. Ah, teh naros we, Mak. Mohon, Mak. Nyatanya teh kerudukan ya jadi. Mohon, Mak. Ningali tiasa ningali abdi. Oh, kapol tuh sambut ya. Kapol ada tuh. Ieu teh hicang gitu. Oh, sabar apa ngaos nama? Nah, birah ngedalapan 80.000. 8.000 sekilo. Garing baseuh. Baseuh. Oh, baseuh. Oh. Kumaha tuh udah tegak teh aya ieu. Mohon. Si abahna kemana, Mak? Tegadu. Lah, Gaduh. Tegadu janda meureun salah. Janda sepuh biasa. Janda tua jadinya. Tua. Janda tua. Tapi, Mak. Kadu incut tuh, Mak. Tuh di aduh gagal deui wae ya amangan ti ditu tadi ka dieu naroskeun. Di mana atuh Abdi mohon naroskeun ti payun kaene ti ditu. Nuju milarian ieu Mi. Ngeureun kaleuweung. Milarian calon pimitohaeun. Sopir. Siapa? Sayang mana sayang di kampung. Aduh Mi, resep kene di kampung Mi, istri mah Mi. Mohon. Aduh, Allahu Akbar. Umi teh nama teh sahaja dengan anak teh Umi. Saha teh? Umi. Nah, dia aya naon ieu? Mohon. Naroskeun dengan. Nya pinten we hayang perkenalan we gitu. Umi saha namina. Kesehatan gitu. Aya naon utusan di rek apa dia kita? Di laporkeun Mi ka Pak Jokowi. Oh. Mohon. Kesehatan ka Jokowi. Oh, aya engkin, Raskin. Iya, Pak. Iya, Pak. Aduh. Terus aya apa kita di desa? Oh, aya Mi alhamdulillah Mi nya. Terus aya mah nya. Aya apa? Alhamdulillah oge nya. Desa. Kiraha cenah atuh rek aya beas masih ya. Mohon, mungkin aya anggarana. Abdi teh pan wakil Pak Jokowi. Wakil dah. Umi horeum abdi mah. Ya eta ya. Mah abdi mah painten Umi amangan ka dieu teh. Teh sanes sebenarnya hayang ningali suasana pedesaan di dieu gitu. Umi ari di Isang teh ka mana itu dijualan itu ke mana? Aya anu meser ka dieu. Oh aya, tangkulakna meureunnya Ami nya. Usep panti dinya di warung anu puncak Astana. Jang datip kamari geuningan. Oh aya Ami nya. Meser eta salit-aliteun pan. Aduh murang kali incuk sekolah. Oh Umi. Alit keneh. Ali mah di SMA kelas 1 ayeuna. Istri mah boga Mi. Istri. Aduh tageuninganan. Umi mah adi taros Istri tata. kudu dibantuan oge. Insyaallah Mi. Mi di mana Bu Mi? Rumahna di mana? Itu saung di Di mana? Di mana Umi? Aya teh nama Mi? Aya sekolah. Aduh, gagal. Allahu Akbar. Sekolah ayeuna. Mi,
pami gadis di dia aya jandana aya teu? Janda. Teu aya. Aya lebih. Aduh. Si Umi mah. Ya teh ini teh aya anu ngamodalan. Oh, barangkali aya kahoyong hayang sekolah. Umur teh sabaraha tahun nih? 1 SMA ya, nah SMP. SMA. Oh, SMA. Hiji ayeuna. Oh. Hiji ayeuna. Tuh sahabat katanya tuh. Si emaknya Ya, tuh kudu dibantu ngeluh. ngamodalan atuh. Ayo wakil Jokowi. Nyaminya. Mudah-mudahan Umi dengan adanya video ini nanti ada yang datang juga ke sini. Cita-cita na luhur wae. Oh, cita-cita nana teh Mi nya, seneng teh nya. Saha Mi namina seneng teh Mi? Sesabila. Salsabila. Sesabila Islami. Alhamdulillah Mi nya salsabila Islaminya cantik Aya kayaknya pun nih. itu. Aduh. Terus aya di desa terus ada Jokowi wenten. Tabu sabaraha we Mi? Jam sabaraha pulang mah? Jam 4. Oh, tabu 4. Waduh. Tebih eta nanapan ieu na cenah seueur. Di mana sekolah nami? Cibuntu. Oh, Cibuntu. Oh, masih daerah Wan teu aya Kalibunar juga gitu. ieu na apan. Naon teh Mi? Teu aya heuh seueur kagiatanna. Oh, ekstrakurikulerna meureunnya. Jadi sonten. Aduh, sahabat. Nanti Mi diizinkan teh Mi nanti Mi misalkan abdi bade ameng ka bumi. Ira. Bade ameng we gitu. Mohon yang kenalan sareng si Neng. Enggak boleh. Hah? Isin saung. Oh, enggak apa-apa Mi, rumah saung juga Mi, nu penting makan meureun kita mah bisa istirahat. Mata keadaan kudu dijogli. Ya, meureun Umi abi mah itu silaturahmi lah ka Umi gitu nya. Si Umi. Oge nyata jeung teu. Insyaallah mohon kin orang Bantos. Teu aya anu. Mohon mudah-mudahan aya rezeki nami nya. Mohon tuh si Umi sing sehat. Geunian kapol pentil keneh oge dialae. Amin. Geuning hayul jajan. Mohon nya Umi nya. Coba mesir-mesir ieu geuningan berbuat ke sekolah ngana acuh kana. Hari si mamahna? Ramana teu aya, pan eta mamah kangalonan mah. Oh, iya di dieu. Oh, yang barusan. Teu aya apa namanya teh nyabang. Hari ayahna? Teu aya. Ka mana? Nyabang nyata ka Kalimantan. Oh. Nyata usaha Dikira itu udah meninggal padahal ada ya. Kali. Dengan meureun. Teu aya acan hasil wae gini. Mohon Umi sing sehat Umi nanya. Sing sehat Umi na. Mudah-mudahan abdi tiasa silaturahmikeun ka bumi-buminya. Mohon Umi. Ayo cujak ke mana? Lah? Abdi di Jampang. Nyeta pra kemarin ka dieu nuju milarian calon mitoha. Aya kepentingan ku batun. Mohon nyatakan kepentingan Umi. Calon mitoha aduh wakbar. Umi di kantun Umi. Mohon sing sehat. Bari taras ka mana? Balik ke Palidito ka Payun. Mohon. Umi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat barusan itu ada si emaknya ya. Ada si emak katanya punya cucu cewek katanya sahabat. Dia itu masih sekolah. Lagi butuh biaya-biayanya lah tuh. Kalau misalkan sahabat gampang pelosok ada yang minat atau yang mau ngebantu ya silahkan aja datang sini aja. Bukannya saya mengemis atau apa. Ya emang kayak gitu juga barusan si Umi ngobrolnya. Kita akan lanjut lagi ke sana sahabat ya. Mudah-mudahan di sana itu ada warganya juga sahabat. Nah sahabat biasanya kalau ini kan hari Jumat ya sahabat ya, kebetulan ya hari Jumat tuh biasanya ada di rumah keluarganya ya sebagian lah ya, sebagiannya lagi di sawah juga sahabat. Tuh sahabat di sana itu masih ada juga ya tuh, masih ada pemukiman di sana tuh ya sahabat. Oke, kita akan lanjut ke sana ya sahabat ya, mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai ke sana. Kita akan lihat-lihat di sini dulu sahabat ya. Soalnya barusan saya lihat ada siapa juga tuh yang di sawah ya. Oh itu tuh sahabatnya tuh. Nah kalau di kampung itu kalau lagi aktivitas biasa bawa golok ya sahabat ya untuk jaga-jaga lah gitu. Bukannya untuk
jaga-jaga. Kalau misalkan ada ular atau apa, sahabat semua bedog. Nanti kita akan ke sana sahabat ya, atau kapan-kapan lah ya sahabat. Mudah-mudahan kita ke sana tidak ada halangan atau apa. Next video ya kita ke sana, kita akan explore lagi yang ada di sana. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai tujuan. Oke sahabat, vlog ini cuma sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.